Tah engke mah aya di akhir zaman umat anu salat nang burung gusuh bari jeung hatena pinuh ku kasibukan keur salatna ge teu pati kusuk tapi eta salat 2 rakaat bari jeung sakedeung pinuh ku dosa leuwih pake karesep ku kula daripada salat anjeun anu puluhan tahun. Cik Jibril pan kitu amat Gusti mah. Mana kula burung nu kebal cenah. Bari jeung kusu cenah burung eleh cenah kudu sakedeung bari jeung pinuh ku dosa. Naon alasanana? Sabab kieu Bril. Anjeun mah sujud ka kaula kajeun kebal pan aing teu nitah ka dia. Nan aing nitah ka dia sujud. Henteu, heuh cenah kitu nah. Tapi umat Muhammad salat 2 rakaat minimalna eta teh atas parentah aing. Artina ketika maranehna sujud 2 rakaat eta berarti ku saking nurut-nurutna kang aing.